Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para siswa kelas 7 SMP anu ku Ibu Lilis ti pikareus tepang deui sareng Ibu dina pangajaran Basa Sunda. Dina danget ayeuna materi pangajaran Basa Sunda anu baris dipedar ku Ibu nyaeta perkawis kaulinan barudak. Sataacan urang bahas sareng medar perkawis kaulinan barudak, langkung sae hayu urang sasarengan ngaregepkeun sareng nyakseni video anu baris diputerkeun ku Ibu. Wilujeng nyakseni. Basa Sunda lain wae basa indung pikeun urang Sunda. Tapi oge ngawadahan sarupaning budaya jeung kahirupan masyarakatna. Salah sahiji budayana nyaeta kaulinan barudak. Di Tatar Sunda gumelar rupa-rupa kaulinan barudak. Aya kaulinan nu make alat saperti kaleci, siki tanjung, karet gelang, kenteng sasemplek, gatrik jeung sajabana. Aya oge anu masa ukur make kakawihan. Dina prak-prakanana aya kaulinan anu sipatna olahraga, seni, jeung aya nu sakadar kalengenan ngeusi waktu wungkul. Pikeun maenkeunana aya kaulinan anu bisa dilakukeun ku sorangan atawa duaan, aya oge anu kudu babaladan logaan. Salian ti eta aya kaulinan anu bisa diiluan ku budak awewe atawa ku budak lalaki wungkul. Tapi aya oge kaulinan anu bisa dipaenkeun boh ku budak awewe atawa ku budak lalaki. Kaulinan barudak tradisional sok sanajan katingalina basajan, kaulinan barudak teh mere kanikmatan jeung kagumbiraan anu teu bisa dibeli ku duit. Salian ti eta sacara teu langsung kaulinan barudak ngandung makna anu gede pisan gunana. Utamana pikeun ngipuk sikep jeung mental barudak. Para siswa, anapun kompetensi dasar kaulinan barudak anu kedah kudu dicangking ngawangku hiji kompetensi dasar pengetahuan. Hideuk kedah tiasa mengidentifikasi jenis, ragam atau varian istilah dan prosedur kaulinan barudak dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan aspek kebahasaan. Sedangkan kompetensi dasar keterampilan hidup kedah tiasa mendemonstrasikan jenis, ragam atau varian dan prosedur kaulinan barudak melalui pengamatan langsung dari berbagai media dan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan aspek kebahasaan. Tah ayeuna hideuk tangtosna tos tiasa nyindekeun naon ari kaulinan barudak teh. Laras, kaulinan barudak nyaeta sarupaning kamonesan anu dilakonan ku barudak dina waktu ulin, waktu rineh atawa nyase sabada beres diajar di sakola atawa mantuan kolotna. Sok sanajan basajan kaulinan barudak tradisional Sunda mibanda fungsi jeung manfaat anu kacida reakna. Sasahijina nyaeta hiji, kaulinan barudak Sunda bisa numuwukeun sikap sosial bersolider jeung babaturan. Sabab dina ngalakukeun kaulinan barudak rata-rata ngalakonanana kudu babarengan atawa babaladan jeung babaturan. Jarang anu bisa dilakonan ku sorangan sanajan eta oge aya. Terus anu kadua ngamekarkeun kaparigelan jeung kreativitas barudak. Contohna sakumna pakakas atawa barang nu aya di sabundeureuh urang bisa dimanfaatkeun pikeun kaulinan. Contohna teh hideuk butuh momobilan, teu kudu meuli ka toko, cukup neangan cangkang kulit jeruk bali diropea dijieun mobilan atawa paparahuan. Pon kitu deui. Budak awewe misalnya teh arek anjangan atau papasakan bisa menggunakan dangdaunan atau tanah jang bahan papasakanana. Pan zaman kiwari mah barudak hayang diajar ngadonan segala rupa teh kudu make play-doh. Barang-barang teh kudu dibeli atau disediakeun khusus.
beda halna jeung kreativitas barudak baheula. Manfaat kaulinan barudak nu sejenna nyaeta nuwuhkeun sikap sportivitas ka barudak. Contohna anu eleh kudu daek jadi ucing purah ngajaga jeung budak-budak pamaen sejenna. Pon kitu deui sakumna barudak anu milu maen kudu taat kana aturan. Biasana anu licik tara aya baturna. Anu kaopat nyaeta olahraga. Kunaon kaulinan barudak sarua jeung olahraga? Rata-rata kaulinan barudak kudu ngagerakeun awak. Contohna bebentengan, urang kudu lumpat, ngatu strategi, lumpat sagancangna. Terus dina galasin oge sarua, urang kudu gerak sakabeh awak. Nah sapintrong, ucing babet, ucing-ucingan, hampir sakabeh kaulinan barudak ngalibetkeun anggota badan awak urang pikeun gerak. Eta sarua oge jeung olahraga. Beda halna jeung kaulinan zaman kiwari, kaulinan modern. Urang nagen cicing nyo HP main game seuri sorangan, ambek-ambekan sorangan, cicing nagen diuk diisuk debi ka peuting poho segala rupa. Tah salajengna fungsi jeung manfaat kaulinan barudak anu kalima. Nyaeta yen kaulinan barudak teh mere hiburan atawa mibanda fungsi rekreatif. Hartina dina kaulinan barudak biasana urang ngalakukeunana suka-suka galumbira, henteu serius teuing, henteu manteng kana otak. Bisa jadi kaulinan barudak teh pikeun ngabebeurah manah urang dina sagarupa rasa tugeunah. Tah para siswa, dupina ari di guar mah sakitu euyeuhna geuningan fungsi jeung manfaat kaulinan barudak. Sok ku hidup bandingkeun antara manfaat kaulinan barudak zaman kiwari anu modern jeung kaulinan barudak tradisional zaman baheula. Kaulinan zaman baheula mah rata-rata urang bisa make pakakas atawa alat-alat kemanfaatkeun anu aya di sakbundareun urang. Teu kudu meuli, teu kudu ngaluarkeun biaya jika permainan ayeuna atau kaulinan ayeuna. Urang butuh kuota, butuh HP, waktu nanyita pisan. Terus egosentris sabab urang ulin sorangan, asik sorangan, poho kababaturan anu sawajarna. Tah ayeuna para siswa urang pedar hiji-hiji papasingan kaulinan barudak. Kaulinan barudak di masing-masing dumasar kana hiji saha nu ngakukeunana jeung nu kadua kumaha prak-prakanana. Dumasar kana saha nu ngakukeunana, kaulinan barudak dibagi jadi 3 rupa. Kahiji kaulinan barudak budak awewe. Hartina ieu kaulinan teh mineng atawa mayoritas biasana dilakonan ku barudak awewe. Contohna main beklen, sapintrong, congklak, atawa anjang-anjangan, eemahan jeung rupa-rupa deui. Anu kadua kaulinan barudak lalaki. Hartina ieu kaulinan teh mayoritas atawa minengna dilakukeun ku barudak lalaki. Contohna mainan layangan, main kaleci, gatrik, main gangsing, jeung sajabana. Terus anu katilu nyaeta kaulinan barudak anu bisa dilakonan boh ku budak awewe atawa ku budak lalaki. Contohna bebentengan, galasin, ucing sumput, oray-orayan, jeung rea-rea deui. Salajengna nyaeta papasingan kaulinan barudak dumasar kana kumaha prak-prakanana atawa kumaha cara mainkeunana. Anu kahiji nyaeta kaulinan anu dibarung ku kakawihan. Kakawihan hartina lalaguan atawa kawih barudak. Contohna oray-orayan, pacici-cici putri, terus ucang-ucang angge, terus aya oge paciwit-ciwit lutung. Tah eta salah sahiji contoh anu aya dina kaulinan barudak anu dibarung ku kakawihan atawa lalaguan. Anu kadua nyaeta kaulinan barudak anu teu kudu make kakawihan. Contohna main kaleci, engklek, egrang, terus bebentengan, ucing sumput, jeung sajabana. Tah para siswa kelas 7 sabada hidup ngaregepeun padaran materi kaulinan barudak, ayeuna hidup kedah midamel pancen.
aya 2 pancen nyaeta pancen kahiji nyaeta kompetensi pengetahuan, pancen anu kadua nyaeta kompetensi keterampilan. Kamu pancen kahiji mangga hidup berjakeun soal-soal anu parantos ku ibu disayogikeun. Hidup tiasa ngerjakeunna langsung dina link Google Classroom atanapi link nu parantos ku ibu di-share dina grup WA. Teras pancen anu kadua nyaeta pancen kompetensi dasar keterampilan. Di dieu hidup kedah praktekeun atanapi ngajelaskeun kumaha prak-prakanana salah sahiji kaulinan barudak anu hidup dipilih dina link anu parantos ku ibu disayogikeun. Tah para siswa kelas 7 anu ku ibu Listi pikareueus dupina mun sakitu materi kaulinan barudak anu tiasa ku ibu dipidangkeun. Mudah-mudahan hidup ayeuna ngartos naon ari kaulinan barudak teh sarta boga karep pikeun ngamumule kaulinan barudak tradisional Sunda. Tepang deui sareng ibunya pengajian bahasa Sunda sanesna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.